Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring Mang Angga. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Angga. Sampurasun. Hatur nuhun para mitra anu parantos manco dongengna sareng maparin like sareng komentarna, mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Angga. Mangga mitra, supados tanyang kolong teng kanu waktos urang barandungan bae dongengna. Brung Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Isukna nyiratna kajajaden geus sudang pangheulana. Kitu jeung kitu wae. Nu antukna poe nu ditangtukeun geus sunduk. Imah juragan Barnas dihias ku rupa-rupa kembang nu arendah jeung hiasan sejena. Atuh keur mah imahna juragan Barnas teh geus agreng. Jadi tambah agreng we siga karaton. Tempat pelaminan mah komo meuni siga tempat tahtana raja. Harurung harerang mata kasima nu ningali. Poe eta hajat rongkah di mimitian. Nu babantu cuh-cih masing-masing sari buku pagaweanana. Di dapur dokdak anu meulahan suluh, komo nu bagian masak mah pangsibukna eta teh. Bubuhan harita juragan Barnas motong sapi nepi kaya tiluna. Di kamar rias boma jeung nyeratna kajajaden geus dirias. Di pakaian baju panganten nu panghadena. Dirias dangdana siga raja jeung ratu nu rek nyanding pangantenan. Boma nu tadina pamuda basajan ayeuna mah nu nempo bakal kabedi langit kabentar mega. Matak pangling jauh beda jeung sasarina. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu, gancang na carita panganten geus beres dirapalan. Tidanget harita boma jeung nyeratna kajajaden duanana sah jadi suami istri. Pesta panganten dimimitian di panggung belah kaler wayang golek ngajek jerek dina lalakon Arjuna Rarabi. Ari di panggung belah kidul degung ngungkung nyambut para tamu nu ngaleuteureun-eureun. Menang 3 poe 3 peuting. Hajat kawinan nu pangrongkahna teh beres. Kalayan salamat lancar nepi ka rengsena. Kitu deui panganten geus teu sabar hayang buburu meulah duren. Cucurut anak beurit anten-anten di talian. Gara surup gara berit panganten hayang dirangsadan. Mitra kaum dangu, kacaritakeun peuting nu ditunggu-tunggu ku panganten teh sunduk oge. Anggon sare nu sareungit ku malati ngahiap ngajak 2 insan pikeun nyacapkeun rasa kageget.
Peting eta Boma jeung nyiratna silih sesep madu kageget, silih cacapkeun rasa kaheman, parat nepi ka janari leutik. Mitra, salila 7 poe panganten mah normal we. Teu aya kanehan nu karasa ku Boma. Tapi basa ninca ka 10 poe mimiti aya nu teu beres dina dirina nyiratna kajajaden teh. Beki dieu unggal sapatemon tanagana beki rosa nyiratna teh. Alah batan kuda bikangana. Sagala diletakan. Boma dimandi ucingkeun, diletakan ti tungtung sirah nepi ka tungtung suku. Teu katinggalen bujurna oge diletakan mitra. Nyiratna kajajaden lir kuda bikangna, Boma sering kateteran eleh jajaten. Nepi ka sakali mangsa Boma teu inget di bumi alam kapiuhan, eling-eling geus isuk. Ari Juragan Barnas tisaprak manggih batu berlian teh, awakna jadi ririwit, sering pulang anting ubar. Ti medis nepi ka non medis kabeh geus dilakonan taya nu kalarung. Unggal aya beja dokter atawa dukun nu alus langsung dijugjug harita keneh. Tapi angger panyakit Juragan Barnas teh eueuh cageurna. Ukur jagjag saharitaeun, kadituna mah diganggayong jadi ngareunggeuy. Maot henteu, cager oge henteu. Juragan Barnas jadi gering nang tunggalang layung. Lamun ceuk bahasa Betawi mah mati ogah hidup kagabunga. Sigana eta batu berlian teh mitra mawa mamala. Sindekna mah siga nu mawa supata goreng kanu manggihanana. Tapi parandene kitu Juragan Barnas teu sadar kadinya. Berora sadar malah jadi seunggah ngajualana oge. Asanya cenah. Padahal lamun dijual jeung aya nu meulihna teh eta duit ladang ngajual batu berlian teh moal kabawa 2 kontainer cik bebasan teh mah. Mun dipake meuli cendol teh mah meureun ampir sakacamatan kakeum kabeh. Mitra kaum dangu, kocapkeun dina hiji peuting meneran tanggal 14. Kaayaan asa ngemprai caang kasinaran bulan purnama nu sagede ayakan. Lalai jeung kalong ricit di serada bari hiberting gaya bagneangan dahareun. Sarupaning bubuahanon benu kapanggih. Kitu deui Boma jeung nyiratna kajajaden teh. Keur nariis dina bangku taman nu aya di gigireun imah. Tapi munggu aneh cahaya bulan nu ngemprai teh pikeun nyiratna kajajaden mah malah mata kumejot hayang nyesep getihna Boma nu jadi salakina. Katempo bibirna nyiratna kajajaden kumetap siga geus teu sabar hayang geura ngorowot kulit beheungna. Hayang nyedot getih nepi ka saseubeuna. Mitra, nyiratna kajajaden katempo diukna siga tetenang. Guling gasahan bangun samar rampa jeung samar pola. Mireungeuh kitu Boma oge geus surti kana polah pamajikanana. Moal salah deui ceuk pikirna
hayang sosonoan sa patamon. Bari sa tengah ngaledek malah di jembreng pipina katempo saliwatan sihungna nyiratna kajajaden ngagurilap katojo ku cahaya bulan. Tapi ku Boma mah teu katempoeun satika-tika acan. Malah asa beki geulis we cenah matak geget. Mitra nempot tingkah pola nyiratna kajajaden. Boma geus surti pasti hayang sosonoan atuh gep leungeun nyiratna kajajaden dicekel tuluy ditungtun dibawa ngampih ka jero kamar. Pas lampu kamar ngadadak di pareuman. Lampu kamar ngadadak di pareuman ku nyiratna kajajaden. Boma ge rada heran teu biasana nyiratna mareuman lampu kamar. Kunaon di pareuman nyi? Cek Boma bari mukaan bajuna. Teu kunaon, hayang mau poek weh. Hah? Hayang mau poek? Cek nyiratna rada peura jeung semu ngagerem. Mitra kaum dangu. Padahal muncang mah wujud nyiratna kajajaden teh pikasieun. Buk nu galing muntang ngadadak cawig-wig hareras lir inju kawung. Panon nu culeleuk jadi bolotot sagede-gede terong. Huntu nu bodas ngabaris rapih jadi ranggeteng aya sihungan. Ramo nu lain cop rancunit ngadadak paranjang. Dihias kuku nu sareukeut lir kuku heulang ruyuk. Tulila cungungung kadenge hawar-hawar ti kajauhan. Sora anjing leuweung babaung mata keung. Dina kaayaan anu samodel kitu perbawa kabawa ku birahi anu keur meujeuhna muncak. Boma teu sadar kana naon-naon. Manehna oge terus ngayonan nyiratna kajajaden ku sagala macam jurus andalanana. Samodel jurus gerayam nilem, jurus ajul gedang, jurus entep sendok, kerecek marmot, ditutup ku jurus pamungkas jurus bangkong sapintrong. Mitra kaum dangu. Goledag Boma ngagoler gigireun nyiratna kajajaden. Nu geus ngagoler pangheulana. Dina kaayaan anu samodel kitu kulisik nyiratna ngulisik lalaunan. Ragamang leungeun kenca nyiratna kajajaden mimiting usapan sirah Boma. Ari leungeun katuhuna nyekal kana tak-tak, huntuna nu ranggeteng siap ngorowot beheung Boma. Nu geus pasrah. Pajarkeun Boma. Manehna dikitukeun teh rek digulang gaper nyiratna kajajaden. Tapi geus kuduna Boma salamet. Harita barang Boma rek antal dikorowot pantok kamar ngadadak aya nu ngaterokan. Meuni norok tok bari aya nu ngageroan. Nyiratna gawat muka banto dan Boma itu bapak kapiuhan dan Boma cek sora nu ngagoroan ti luar tayalian iwal ti manggoya nu ngabejaan teh. Aya non mang? Juragan Barnas kapiuhan. Buka kapiuhan kumaha? Labu di kamar mandi den. Boma langsung ngagurinjal hudang bari ngepes ke nyiratna kajajaden nu ampir ngorowot beheungna teh. Mitra kaum dangu dina peuting eta Boma salamet tina bahaya nu ampir ngala nyawana.
Sanggeus rapi di baju boma gewat muka panto kamar. Tapi ngan saukur dipelengekeun saeutik. Breh kasampak manggoya aya di hareupeun panto kamar. Di barung pasemon nu pinuh ku rasa hariwang. Iratna kajajaden nu geus robah wujud saperti biasa deui, lain deui handeueulna mitra. Sebab jadi bolai pamaksudanana. "Hayu mang cuang toong," cek boma. "Mangga Den, mangga." "Hayu nyi." "Nya Kang," tembang nyiratna kajajaden. Nu saterusna mah boma jeung nyiratna kajajaden tuluy kaluar ti kamar nuturkeun manggoya nu geus lempang ti heula. Mitra kaum dangu barang anjog kanu dijugjug. Juragan Barnas geus ngagoler dinggon sarena. Panona peureum bari ambekanana reng haperanjug siga nu eungap. Nempo Juragan Barnas kapiuhan. Nyiratna kajajaden mah teriuk-riuk rewas atawa hariwang. Pas semuna datar biasa. Kukitu teh mah pantes da Juragan Barnas mah lain bapana pribadi. Da mah nambangan saukur. Nyiratna kajajaden, nyiratna siluman lain nyiratna sabenerna. Kocapkeun boma. Sanggeus badami sakedeung jeung manggoya tuluy kaluar ti imahna. Sejaneangan piubareun saker Juragan Barnas. Mitra kaum dangu singkat ieu carita. Tekungsi setengah jam boma geus datang deui. Jeung hiji lalaki disorban. Umurna teh geseh jauh jeung boma. Tapi sigana mah ustad. Kiai nu rek ngubaran teh. Ari dina pas semona mah lain jalma samanea. Harita teh eta jalma teh papanggih di pasimpangan waktu boma rek neangan ubar. Samalah manggaya oge teu wawuheun ka eta jelema teh. Sigana mah lain pituin urang dinya. Basa rek asup ka kamarna Juragan Barnas. Eta jalma ngadadak ngarandeg. Karasa kumanehna aya hawa panas nu teu biasa. Panonna neuteup seukeut ka nyiratna kajajaden nu nangtung gigireun Juragan Barnas. Nu can sadar tina kapiuhanana. Mitra kaum dangu kocapkeun nyiratna kajajaden. Badang mireungeuh ka eta jelema panonna ngadadak buringas. Sakujur awakna ngageter siga nu lilinieun. Teu kawawa ku kaayaan dirina. Nyiratna kajajaden nyurungkuy kaluar ti kamar Juragan Barnas. Gura-giru abus deui ka kamarna. Mitra kaum dangu. Nyiratna kajajaden nyurungkuy gura-giru meuru ka jero kamarna. Duka kunaon nyiratna teh siga nu sieun ku jalma anyar pinanggih. Nu katelah Ustad Hasim geuningan eta teh mitra.
urang Sapan Bandung. Bomajeng manggoya ukur silih pelong tengarti kupolahna nyeratna kajajaden. Nu ngadadak siga kitu. Nya teh enda teh ulujeng manco dongengna. Teh enda teh tapi beda deui jeung Ustad Hasim. Anjeunna mangan saukur gogodag bari mesem siga nu geus surti kanu kajadian nu aya di jero imahna Juragan Barnas. Boma jeung manggoya tenolih kanyeratna kajajaden nu teu pupuguh asup ka jero kamarna. Marahanana malah ngahaturan ka Ustad Hasim pikeun asup ka jero kamarna Juragan Barnas. Sup Ustad Hasim ka jero kamar Juragan Barnas. Dituturkeun ku Boma jeung manggoya. Cikan urang cabak. Kunaon cenah Juragan Barnas teh? Ceuk Ustad Hasim bari gap nyagap tarangna Juragan Barnas ku tonggong dampaleungeunna. Renghap Ustad Hasim ngarenghap sababaraha kali. Cobi nyungkeun cai herang mang. Cenah deregdeg manggoya muru ka dapur. Telila balik deui bari mawa cai herang dina gelas nu rada gede. Mangga kiai. Ceuk manggoya bari ngasongkeun cai ka Ustad Hasim. Atur nuhun mang. Tembal Ustad Hasim. Geunyem cai didoaan. Gegara nyeman husu pisan. Mitra kaum dangu beres didoaan cai dikucurkeun kana dampaleungeun tuluy diusapkeun kana beungeut jeung dadana Juragan Barnas. Tekung sisa menit nyah panon Juragan Barnas beunta. Bibirna oge ngageleter sigarek ngomong tapi teu wasa. Lalaunan sirahna ngaliuk panonna melong ka Ustad Hasim nu aya di sagigireunana. Demi Boma jeung manggoya narik napas lega atoh jeung bunga nempo Juragan Barnas geus sadar deui. Heut sawatara liat ti harita berkah Juragan Barnas geus bisa nyarita. Saha ceuk Juragan Barnas ka Ustad Hasim. Sorana halon hampir teu kadenge. Nu ditanya malah imut tuluy nyebutkeun ngaranna. Abdi Hasim, tembal Ustad Hasim. Hayu urang sangkeh Kang, Mang. Cenah nitah ka Boma jeung manggoya pikeun nyangkeh Juragan Barnas. Dititah nyanda diukna. Mangga Kiai. Mangga. Beres didiukeun Juragan Barnas tuluy diinuman cai teh ya. Mitra tesakara-kara Juragan Barnas katempo siga nu jag-jag deui. Beungeutna ge aya getihan deui teu siga tadi menipias koneas siga mayit. Mitra kaum dangu, kocapkeun isukna wancah haneut moyan panon poe moncorong ti tebeh wetan. Cahyana sumebar nyangan buana panca tengah, dibagiakeun ku recetna sora manuk nu patembalan jeung balabaturna.
Say ibun masih keneh ngagerendang dina tungtungdang daunan peting carela katojo ku panon poe. Katumbiri katembong wetanan lembur warna rupa-rupa. Milu mapayasan kaayaan alam lembur dina mangsa harita. Hujan geus raat ti wanci balebat. Nu nyesa ngana saukur girimis leutik ngahujan maung. Nyesakeun cileungcang nu nguyumbang di pakarangan. Dina kaayaan anu samodel kitu di imah juragan Barnas geus geunjleung ting laliud jelema tetangga-tetangga kolot budak awewe lalaki. Cenah manggaya maot. Alatan labuh di kamar mandi. Aya oge nu ting kecewis nyaritakeun manggoya maotna diwadalkeun ku juragan Barnas. Kusabab cenah ti saprak manggoya maot, juragan Barnas nu geuring lila teh jadi jag-jag deui sabihari. Beja pabeja-beja harusna leuwih santer leuwih harus alabatan ti soragoong. Singket carita, wanci mancaran poe eta keneh layon manggoya geus beres dikurebkeun. Kulawargana oge geus ngaiklaskeun deui. Sagalana ditangkes ku juragan Barnas. Pikeun biaya itu ieuna minangka milu bela sungkawa ku maotna manggaya centeng kadedeuhna. Mitra kaum dangu. Sageula nepi kadinya. Ayeuna urang caturkeun nyiratna asli, mitra. Nyiratna asli nu harita peuting-peuting lunta ti mah kolotna teh. Nyiratna lempang asruk-asrukan teu bogoh tujuan. Siga nu dibawa korod. Anehna najan lempang pasimpang jeung jalma eta jalma hare-hare wae. Nyiratna harita siga nu teu katempoeun, mitra. Awakna siga nu teu katempoeun, mitra. Barang berai panonna beunta manehna geus lumampah sapoe sapeuting lilana. Akhirna anjog ka hiji saung nu sakuringna disarigsi ku awi ampe leleunjeuran. Eta saung najan teu pati gede, katempona seseg pisan. Sigana diteunggar ku bagong nu gede oge eta saung moal kerel-kerel. Ari eta saung ayana di sisi walungan nu caina ngagenyas herang, matak pikabitaeun nu resep kokojayat. Kabeneran aya saung, sugan we aya jelemaan. Rek enta cai sagalas mah. Hayang nginum ti korot tuhureun. Gerentes nyiratna asli. Nya pisan di jero saung teh geuningan aya hiji awewe tengah tubuh. Bajuna jeung sampingna sawareh geus rarajet, alabatan pakaian galandangan. Memeh uluk salam nyiratna rerencepan naong heula mastikeun kaayaan di jero saung. Sanggeus karasa aman karek mehna uluk salam. Bari ngetrokan pantol nu dirante sagede-gede curug. Sampurasun. Punten. Sampurasun. Assalamualaikum. Cek nyiratna. Digigireun eta panto. Ukur aya liang kotak nu gedena ukur sajengkal. Barang ngadengen uluk salam, awewe tengah tubuh nu keur ngarengkol dina bale ngadadak curinghak. Sorot matana seukeut neuteup kalebah datangna sora. Kojengkang, manehna muru kana panto. Nu dirante teh teu bisa dibuka, panto teh da puguh dirante. Manehna melong sakedeung tuluy ngajawab. Waalaikumsalam. Saha? Tembal awewe di jero saung. Soran haros-hos persis siga sora malampir. Abdi mah. Abdi teh abdi saha?
abdi ti jauh. Arek naon ka dieu? Punten bade nyuhunkeun cai sagelas hoyong nginum. Cek Nyi Ratna bari hatena mah rada hariwang. Tina ngadengi sora eta awewe nu pakasieun. Mitra kaum dangu, Nyi Ratna rada kukurayeun oge ngadengi sora eta awewe kolot teh. Mana di tempat nu hara-haraeun, tapi dasarua jelema ieu cek pikirna. Tina anya namun jurig oge dauh bejana jelema paeh dihakan jurig gitu. Telila aya gelas keluar tina liang sarigsig awi. Gelas nu dieusi ku cai herang. Yeuh cai na Nyi. Sik eta awewe kolot bari ngasongkeun gelas tina liang sarigsig awi. Nya, nuhun atuh mah. Tembal Nyi Ratna bari nampanan gelas. Regot cai diinum, karasa tiis ngageleser kana ti korona. Renghap manehna ngarenghap bari ngusapan dadana. Ayeuna mah karasa seger deui awakna. Ari Nyai teh saha? Sareng nu ti mana? Cek eta awewe kolot nanya ka Nyi Ratna nu keur diuk siga malaweung. Ditanya kitu Nyi Ratna rada ngaranjug asa kageureuwahkeun. Nami abdi Ratna, urang Cipetir. Tembal Nyi Ratna ngawanohkeun dirina. Ratna, urang Cipetir. Sumuhun mah, ari ngaran Bapa Nyai saha? Cek eta awewe rada talete. Ari nama pun Bapak mah, nami pun Bapak mah Barnas. Katalan aku urang lembur mah juragan Barnas mah. Ya Allah, geuning anak aing ieu teh. Cek eta awewe bari ceurik ngagoak. Leungeunna nu kaluar semetungtung tak-tak gugupai, terus gupuy gapai siga hayang ngarangkul awak Nyi Ratna. Demi Nyi Ratna lain dikira leuasna, diukna kot ka ngajauhan, mehna ised-isedan nyingkahan leungeun nu roroesan hayang ngarangkul awakna. Iya teh indung hidup Nyai. Iya teh Nyai Permasi, iya nu geus ngalahirkeun hidup Nyai. Cek eta awewe kolot bari ceurik ngakukeun yen dirina teh indungna Nyi Ratna. Mitra kaum dangu Nyi Ratna nu ti leutik teu apal dirupa indung ngajenghok barang eta awewe nyebutkeun ngaranna. Kungsi eta oge manehna ngadenge yen aran indungna teh Nyi Mas Permasi. Cenah mah indungna teh owah katarap panyakit edan eling. Kabur lunta ninggalkeun manehna waktu keur cumooh keneh, kira umur 2 tahunan. Atuh geus kitu mah ngan segruk bae Nyi Ratna ceurik ka nyanyerian bade nyuuh kana leungeun indungna. Nu roroesan bari ngusapan sirahna. Tungtungna mah duaan caleurik bari kahalangan sekat awi anu waweglir benteng Takeshi. Pohara benteng Takeshi mitra. Duaan nambrakeun rasa kasono nu taya hinggana. Belasan tahun indung jeung anak tekung si pamprok. Belasan tahun ayeuna dikeresakeun dina kaya nu teu disangka-sangka. Singoreng indung Nyi Ratna teh sasat dipiceun ku juragan Barnas, dijauhkeun ka nu mansil nu jauh ka ditu ka dieu. Juragan Barnas ngarasa era ku omongan jelema ti paluaran. Dirina nu gagah jeung beunghar boga pamajikan ka jelema gelo. Tapi parandene kitu mitra bari jeung dipiceun ka nu jauh oge tetep Nyi Mas Permasi dijieunkeun saung nu waweg. Dahareun jeung kaperluan sajena sok dianteuran eta teh ditahan manggoya senteng ka dedeuna teh.
Mitra kaum dangu singket ieu carita. Sanggeus seubeuh nyacapkeun kasono Nyimas Permasih ngumaha ka nyiratna. Sangkan maehna bisa kaluar ti eta saung. Tur bisa balik deui ka lembur. Kumpul ngariung deui sakulawarga. Ngan basarek dibuka tetela eta sarigsig awi saung teh hese pisan dialana. Diakalan oge angger terongret-rongret. Batan bisa diala malahan maehna nu kacapean. Pon kitu deui panto nu dirante gembok pageuh pisan. Alah batan panto panjara mitra. Pantesan walasan taun Nyimas Permasih teu bisa kaluar ti saung eta. Da geuning weweg jeung kekerna kabina-bina. Hiji-hijina cara nyiratna kudu menta bantuan ka batur. Cara eta teh bakal tinekanan mun maehna balik heula ka lemburna. Mitra kaum dangu singkat carita harita nyiratna anjog ka imahna. Tapi nu bisa nempo dirina iwal ti Ustad Hasim wungkul. Atuh akhirna mah ka Ustad Hasim maehna minang saraya pikeun ngabebaskeun indungna. Teu dililakeun deui kensling nyiratna asli jeung Ustad Hasim lempang ngajugjug ka tempat indungna teh. Berkah ku kaparigelanana Ustad Hasim pantos saung teh bisa kabuka. Sanggeus seubeuh nyacapkeun kasono nyiratna tuluy nungtun indungna dibawa ka tempat nu rada lega. Katempo waruga indungna asa leuwih kolot tibatan umurna ngan kulitna we nu bodas semu pias meureun tara kakeunaan ku cahya panon poe teh. Sakedapan rahe simpen nu kadenge ukur inghakna nu tas careurik meuni sisidueun. Ustad Hasim ukur bisa rumahu teu nyana bakal ngalaman kajadian sarupa kitu. Teu ngimpi-ngimpi acan maehna bakal ditepungkeun jeung kulawarga Juragan Barnas nu pinuh ku Rusia. Terlilat di harita nyiratna ngajak balik ka indungna. Kitu deui Ustad Hasim diajak jadi panganter jajab ka imahna. Tapi samemeh mangkat pangaruh sihir ti nyiratna kajajaden, ku Ustad Hasim dilepaskeun heula tina awak nyiratna anu asli. Ngarah bisa katempo nyata deui ku jalma lian. Atuh geus kitu mah bring tiluanana marangkat ninggalkeun eta patempatan, tempat nu mang taun-taun ngurung kasedih jeung tunggara indungna nyiratna salila-lila. Mitra kaum dangu teka catur di jalana bada isa tiluan nepi ka tempat nu dituju. Katempo imah Juragan Barnas asa caneom geuman. Imah gede tur agreng teh asa sararamun alabatan ti imah kosong. Runtah barala patulayah diunggal tempat. Eueuh nu nyapukeun. Bisa jeung bienok tukang bebersih jeung masak ti saprak manggoya maot geus barali ka imahna bari jeung teu datang-datang deui. Majar sieun diwadalkeun cenah. Katambah teu betaheun kusabab teu weleh dising-singna wae ku jurigna manggoya. Nyiratna jeung indungna dituturkeun ku Ustad Hasim mudu katepas hareup. Tuluy uluk salam bari ngatrokan panto. Di jero eueuh nu nembalan ukur sora nu batuk sababaraha kali. Nyiratna apal eta nu batuk teh sora bapana. Tapi nah teu daekeun muka panto. Reket panto disurungkeun launan berai muka. Katempo di jero imah asa sarepi ukur bangku jeung meja tamu ting jalugrug. Eueuh nu ngadariukan. Nyiratna jeung indungna kebat muru ka kamar Juragan Barnas.
Breh kasampak Juragan Barnas keur nyanda asina si ganahan kanyeri mitra. Apa? Cek nyeratna tuluy nyuuh bari ceuri kana lahunan bapana. Ari indungna mah diuk di pojok bari ngembang ku si mata. Apa? Kunaon atuh apa teh? Apa? Iya nyai sareng ibu. Apa? Iya sareng ibu ya. Cek nyeratna. Ngadenge kitu Juragan Barnas lain deui kagetna. Cek hatena pan saila ieu teh nyeratna aya wae di mana. Ke ari anu sapopoe di mah teh saha atuh? Tanya Juragan Barnas. Tukung si ditanya 2 kali kabeh ku nyeratna dicaritakeun, ditetek nepi ka bengek. Singket carita, antukna cacap sagala anak dicaritakeun. Juragan Barnas minta dihampura ka pamajikanana. Terus sirih rangkul paungku-ungku bari ceurik sasagrukan. Rengse eta red Juragan Barnas ngareret ka Ustad Hasim. Nu tadi ngajang jenang tung deket lawang panto. Coba Ustad antar nyeratna ka kamarna. Bisi ayana naon? Kuring penasaran. Manya anak kuring jadi kembar. Seuk Juragan Barnas ka Ustad Hasim pikeun nganter nyeratna pikeun asup ka kamarna. Ustad Hasim ngajawab ku unggek. Tuluy nyeratna dianter ka kamarna. Kamar nu dipake ku nyeratna kajajaden jeung boma pangantenan teh. Berai panto kamar dibuka lalaunan ku nyeratna. Mitra kaum dangu. Na atuh ana breh teh kasampak boma geus ngahunjar jadi banusan. Boma perlaya maut ngabugi garibugangna. Di tempat sarena nyiratna mautna sarua pisan siga manggoya. Beheung nagu dawang tapi eueuh getih nu gabaya bahasa kecelak-kecelak acan. Ari ratna kajajaden kabur teuing ka mana. Bareng jeung ngaleungitna batu berlian teh. Mitra kaum dangu 2 bulan 1 tasna beres ngurebkeun layon boma. Nyiratna anu asli akhirna ngajodoh jeung Ustad Hasim. Sanajan umurna beda jauh tapi nyiratna ridho dipihukum jadi pamajikanana. Itung-itung mulang tarima kana jasana nu geus nulungan kulawargana. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dilelewe, anu haan di